Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuju naon Kang? biasa nuju ngadaweung lah di saung. Oh, Kumaha kitu ari Cihirup teh leres sumur teh aya 7 sumur. Kapungkur nuju sepuh kapungkur mah. Seueur emang ada sumur mah langkung 7 oge aya. Kan anu sok dipake ya baknya 7 gitu Pak. 7. Mohon. Akang oge masih kene beda atas sepuhnya. Daru masa geus oge masih kene ora. Jadi ukur pribahasana beja jeung beja teh sepuh. Tah gitu. Setidaknya kan informasi lah ibaratna mah. Oh. Da ari leres sareng tuna mah urang lain sok tahu gitu kan. Saya kapal dinya. Tapi kan setidaknya dasar informasi penting gitu kan. Mun atuh hatur nuhun bincang-bincangna Kang. Sami-sami. Guys, urang kaditu urang ka sumurna ucapkeun ka panasaran beli ieu. Biasa tuh ningali ka itu ka sumurna kaditu. Oh ya, mangga jak. Dari jalan itu sekitar ada 100 meter ya Kang? 100 meter ada ya? Aya di jalan. Ini molor. Senjang tepat lagi di isu. Giringan kalian Pak. Oh iya sanes. Mohon jang tah sumur salah sahijina anu kasebat sumur gede teh.
Bogaan awewe Mana? di pada dina gara udang cilik-cilik. Tah ieu sumber anu intina sumber nunggu sot-sot ke bakal putus. Tinggal di belahan juga belahan bogaan awewe. Di sumur oge lain. Iya sumur Cihirup anu intina anu katutup teh. Oh. Anu paling itu mah kalomberan. Berarti ieu intina teh. Iya intina mah Sumur Cihirup teh. kan katutup pokok bahala ge sumur anu asli nama katutup. Ya, nu asli nama nu bala ditucuk bala ke musik eta sumur kalomberan. Oh. Berarti musim halodo mah di arurusnya. Kayaknya udah musim hujan, jadi jarang ke dia. Itu saat-saat ya. Sumur naon cing ya? Lasiat. Lasiat. Lamun halodo itu tarasaan. Katingali jelema mawaan cai teh bah. Mawaan cai teh. Itu jam lo bangunnya anda ke dia tamu juga jadi tuh gitu tapi heubah aya nama teu kaosna zaman baheula heubah